Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Rapi Sunandar. Tong hilap, like, share, komen, subscribe channel Janari. Tong hilap di subscribe-nya. Eta tombol loncengna centringkeun. Sakene bos, lumayan loh karena sakene. Padahal guys, kakarage hayang can kepetik hasilnya can ke ala buahna, tapi geus karasa kieu deh. wajar wae. Wajar kumaha wong? Wajar, sabab anu dipik hayang teh saeuna bogana. Wong, ku ayeuna mah ningaker apes wae. Mau motor tabuh, motor rusak, dar kelempang, bet digarbugan. Pokoknya nama ku ayeuna mah apes wae. Nya matakna mau motor teh alon, santai. Ai mau motor mah alon, santai. Tapi dah ujug-ujug aya botol kanu tarang. Botol hingga kanu tarang. Sinjal satu sok kumaha? Iya, kieu wong. Gusti, naha gening kanya teh teu dibarengan ku kabagjaan. Gening aya cimata masahan amparan rasa. Gusti, rumaos ieu kanya teh salah midamba. Tapi naha salah lamun diri angker miharep. Lamun tiberang pikiranku malayang, aya kamelang, aya rasa hariwang. Aduh, 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 aduh. Penting mun sare ngan kaimpikeun bae, taya lian ngan ukur didinya. Si telepon teh aktif ya.
Bot, mana di mana? Tadi atuh lah kadang. Sok. Nono, Si bos di telepon tak aktif ke kemana? teu ingat tuh. Rek naon? Ya sama bro. Ngobrol masalah naon? Masalah kamari. Oh, ribut lo kamari. Padahal matong gitu put, tong ayak kekerasan, pan ayak paribahasa, hade ku omong, goreng ku omong. Harapan geus diomongan kurang oge. Ngan pada heueuh keukeuh si bos teh. Monya. Nya anak ge malahan bakal kanyarekan ka urang. Kayaknya sugan we lah rada idang geus dikerepuk mah. Kan kumaha moe maneh mah. Kudu kumaha tuh? Oh, wow gitu. Wow, cenah situ oke. Ya geus lah tong uruskeun si bos lah. Ayo gini nguruskeun naon ditu. Nya nguruskeun diri urang we, monya kieu wae. Nya minimalna boga kabogoh tuh. Urang mah teh yang bobogohan put, yang langsung kawin. Kadah we si Widi ajak kawin oge kalangan jebian. Maneh ngajak kawin si Widi. Nya kieu ye. Neng, nikah yuk. Ih, kapan abdi masih sekolah? Dinten Minggu nikah nabeh libur. Cek urang ge bogohan we heula. Sangka bobogohan teh, sangka kulebaina put. Kebaik kumaha tuh? Nya kieu ye. Menuju hujan, tiasa ngitung cai hujan anu turun teh. Nya setiasa tuh, kalau gitu neng. Tah iya kitu, cinta mengka gitu tiasa dietang. Ya put, bobogohan mah yang satu bunga. Itu proses untuk mekar. Untungna mekar hanteu putus seueuh. Tapi dah heueuh. Terus make baju sarua, kapelan teh arana teh. Terus ngabahas masa depan. Masa harapan kapayuna hoyong kumaha? Mau hoyong kajodohkeun jeung Neng. Hoyong rumah tangga. Hoyong nyawah bareng. Molah bareng. Melak sabran. Molah melak lenca, melak terong. Neng kaharepna hoyong kumaha? Abi mah harapan kapayuna alim kajodohan sareng Aa. Kunaha? Da abi mah alim ka sawah. Urusna teh nu amis-amis we. Tah ayeuna kumaha kabarna? Nya adatna teu danganan lagi ke kasamaraan. Kasmaran. Nya eta. Tapi datang-tung nama nyeri hate put. Nya nyeri hate mah sarua jeung nyeri huntu. Awal-awalna tina amis. Tapi dah heueuh put. Heh, jomblo. Batur mah geus sakti, geus bisa ngapung, bisa membunuh tanpa menyentuh teh ya. Anu di dinya masih keneh we nguruskeun nyeri hate karunya. Neng bisa ngapung mah teh sakti, nu sakti mah bisa nyemputkeun ka nyeri dina seuri, bener teu put. Bener. Bisa membunuh tanpa menyentuh ge bangga, tempo urang. Urang mah mencintai tanpa dicintai ge biasa we. Biasa naon? Biasa muriang. Ngaropi geura biaya inspirasi lain nahan ka nyeri. Ini status proses untuk mekar. Penting mun sare ngan ka impikeun bae tayalian
ngan ukur didinya